Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Hana Zakiah ti SMA Negeri Hiji Cileunyi Bandung. Di dieu abdi bade ngawawancara Bapak Oh, ngeunaan pandemi COVID-19. hmm. Mangga Bapak manawi Bapak ngenalkeun diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depangkeun neng nami Bapak Dodi Rohendi anu linggih di Jalan Cipadati RT 3 RW 1. Mangga. Patarosan anu pertama, salami pandemi COVID-19 sakola sareng tempat umum lainna teh ditutup. Kurang leuwih pandemi ieu tos aya sataun langkung. Dampak naon anu karasa ku Bapak sareng kondisi jeung pendidikan anak Bapak? Dampak anu karaos ku Bapak langsung mah estuning milari damel sesah ayeuna mah. Estuning teu aya ka itu ka dieu sesah nu aya nu di daerah mall malah diliren-lirenkeun. Barudak sakola nu tadina sarakola jadi dibarumi. Dampakna mah jelas karaos pisan lah. Tina segi ekonomi rada seuseut neng kitu. Anu kadua, salaku kolot anu ngawas kegiatan murangkalih, naon anu beda salami pembelajaran biasa sareng daring? Nah, salami pembelajaran murang kali salami Covid antara daring sareng luring jelas benten pisan. Anu mana kami belajar luring si murang kali teh biasa ngaruyung jeung rerencana aya ngobrolna aya ieu. Pembelajaran di bumi kurang efektif nih gitu. Tadina murang kali teh beren amun aya pertanyaan susah tiasa ngobrol jeung babaturanana tiasa langsung ka guruna gitu ya. Ayeuna mah mudah-mudahan si rengse si Covid teh karunya ka murang kali sakola gitu nih. Terakhir, aya henteu pesan ti Bapak kanggo pelajar anu ayeuna diajar daring? Terakhir nya ayeuna mah ka barudak sakola sing salabar lah. Mudah-mudahan si Covid ieu sing tuntas beres di negeri urang careng di negeri-negeri nu sanes. Pesan ti Bapak, umat hidup sing palinter walaupun diajar daring tetep urang kedah nyari ilmu gitu neng. Sakieu wae patarosan anu abi taroskeun. Alhamdulillah jawabanna atos cekap. Hapunten bilih aya anu kurang merenah. Hatur nuhun kehadiran Bapak di dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.